Pemilikan busi motor. Oh, Pemilikan busi. busi. Ah, iya Pak. Babaturan. Babaturan siapa Isa? Babaturan sekolah, Pak. Baheula. Adik, Naon? mantap mau moting awewe kan siapa pan geus boga. Kumaha tuh? Anjing anteurkeun karunya maneh mah. Wah, ku Bapak. Nah sia ngacaprak ku bapak anjing ku maneh. Ayo. Neng, kamu nyeri rambut yuk, wios dianterin kucuk. Oh, muhun atuh awios. Hatur nuhunnya tos diajak kamu ka dieu. Nyanya Neng, wayana. Mun Cop. Tadi Cop. Tadi yuk. Naon ket, aing ngidernya can meunang. Wayana Cop anterkeun ya si Neng. Wah, ho atuh sal, ho. Siap, aing dianterkeun pokona maneh nepi ka imahna lin. Sok. Heuh. Aing nyeri beuteung Cop, teu kuat saha. Neng, aya ku adi anterkeun ka bumi. Pade mah. asa bu oli ning. Oh, imah lain Neng, parfum cap landak. Neng cenah bade euih. Moal bade kana ojek wae. Enggak Bener ieu mah. Data jambu aing na sia jalan. Pawanianan sia aing nu boga nasan ngala. Oh, lagi jamu mana, Rik? Heeh tuh. Hampura teh apa? Hampura-hampura kunyuk sia. Bisi ku aing bajakeun bapak aing juga indit. Oh, heeh tuh, Rik. Wah, Hampura yuk, yuk. ulah dibajakeun. Oh, aduh lah. Jing, nah ieu jambu rasa kieu jeung usaha ieu. Di baleubeut ti loba kieu. Si Isa beurang we ku aing katipu sakeun nu aing. Hah. Ieu mah ku aing kudu dialay pupu ku aing malah sasa ieu. Si Isa mah belug-belug teh ieu. Ieu mah. Itu hiji. Abang itu tilu itu punya rasa kabeh bareng tilu. Bang Nur, tos lami di dia ngantosan. Ngantosan naon aing di dia. Oh, Mang Nur yang jambu, tenang ge kopi dipangalakeun. Hayang sabaraha siki? Hayang jambu cungur siapan ieu tetangga jambu aing burik. Na sia wawanianan ngala jambu nu aing. Sanes kitu Mang Nur. Itu tuh dari aya manuk kami teh tos di ditu. Tah, ieu sayang teh kan duka ka mana ini mah teh sibar manuk kami bade ditaekan teh mah di alam manukna. Dah, manuk-manuk nahaun sia pasti ngala jambu aing hari ini. Yo mah pararado budak-budak manuk jambu. Ojor ka ditu. Beunang we katipu ku aing. Aing loba oge arasak euy. Majikan aing keur hayang pisan jamu ya. Cuk, namanya kalung teh ngider ku ayeuna. Kubu aing teh hujan sal, aing geus ngider ti lebak di komplek. Di komplek. Heeh. Cing si wanian kan. Pan di komplek eta mah garala ku Cuk. Jalan mana ge? Galak kumaha atuh sal. Kabeh ge ku aing mah dilayanan ken suka mah galak nagenan. Baheula ge ku aing ini dicarekan sal. Lah pedah naon sia nyerekan ini. Cekang aku wae sal, sakilo geura hayang 17.000. Atuh 17.000 mah minimal aluminium kehed 17.000 mah geura nah eta. Mun tong kitu kehet ulah galak sia bisa anu nanggung kumaha. Teu sieun sal bagi aing mah. Aing mah geus diwaris ku aki aing ilmu bela diri. Yo sal cek aki aing ge lamun karepet cenah tinggal sambat cenah ngaranana. Sambat naon kehet? Ho ngaran aki aing 3 kali cenah Suhadma. Tah kitu. Jadi ayeuna mah kana kumaha ge wani. Wani aing mah sok kumaha ge aing mah hiji banding 10 pokona mah. Jadi teu sieun we ka komplek nu galak. Anteu lah pokona mah ku aing mah dilayanan kumaha ge lah. Atuh. Sia ngajaran ngecak ilmu aing. Loh, Aing mah teu masalah. Ayo Aya kitu kieu ge. Kok jaga aing sia, wah, bakal kan aing sieun. Hah? Sok di mana? Ini lapang di mana? Datkeun yang aing enak kene ge. Aing teh sieun sia. Sok. Ya, nyaho, wah aing ge gelas didagorkeun na tarang aing. Bencari gelas. Sia naon ka aing? Sok, aing na kene ku aing tungguan. Naon deui sia, Bro? Henteu. Sok, tungguan enak kene ge ku aing. sia kumaha pan cenah wani. Heuh wani aing mah. Sudah sal aing dagertak kitu mah reuwas. Sia untuk hukul kehet teh. Karena tadi wani kalau kumaha ge. Oh, aing mah aya nama wangi. Aing ge ieu di dieu sok. mah. Aing di warung Sipan Oyok. Sok tungguan ku aing. Situ wani kalapang mah. Sok buru. Hok. Naon deui sia? Hah? Henteu. Sok sia ka wani mah mun heuh. Tungguan ku aing. Baik. Naon? Henteu.
beliin kain buat nanti kalau ke undangan teh jadi pakainya samaan. Ntar atuh kalau udah punya uang. Tuh lihat aku pengen gaun tuh kayak itu bagus. Pasti mahal. Anya belum punya uang. Masa nggak ada pengorbanan pisang jadi pacar teh? Iya kan Anya belum punya uang. Kan Neng tahu pengangguran. Aku perlu tahu pokoknya mah mau nggak punya uang mau punya juga aku pengen gaun itu pokoknya mah. Aing lieur awewe teh. Aduh, kunan king ulang-ulang kieu. Iya pokok aing lieur cil. Awewe aing rujit hayangeun gaun kan aing can boga duit kumaha geura. Sia mah awewe kitu tuh dari kukut. Geus picin, si loba awewe mah ngarujitkeun mah geus buang jauh-jauh. Heeh kitu. Geus loba awewe mah. Heeh nya cil. Kayak ku aing uang telepon atuh ya. Sok mending putuskeun kitu mah ngarujitkeun. Heeh kitu. Loba awewe mah tenang. Halo. Bos lah, anu mah mending putus. Lah, rujit urang malah. Baik gitu. Bye. Gitu tuh. Berarti masih loba. Loba tenang awewe mah. Ngarujitkeun gitu mah. Lah, buang we. Atuh. Geus, ulang ting. Aing aya perlu ye. Eka ditu heula nya. Sok. Sip lah. Siap. Nuhun, Cil. Oh, kamu teh mau gaun? Iya Aa. Ayo, sama Aa dibeliin. Pacar kamu yang dulu mah cuman modal ganteng doang. Kita beli yang bagus ya buat pernikahan kita. Pokoknya kita cari yang paling bagus. Pacar kamu yang dulu mah duitan, modal ganteng doang. Kenapa ada Aa di sini? Nah, hasil kan Cil aing aing tah mutuskeun ya kalau dibawa ke mana geuning. Sebelum janur kuning melengkung, kita bebas menyodok dari mana saja. Berarti Anda kalah saing. Makasih ya udah beliin aku gaun. Ya, tenang, itu cukup kan? Iya cukup. Kalau kamu lelaki, beliin dong bebek kamu kain buat gaun.